Mangsa alam harita beki burit bae sakedeng di oge. Mangsa alam di pilewengan didekeun pasir kuda, pasir meong, pasir orai jeung pasir congkok teh bakal poek lantaran ponon poe harita geus mubus asup kahalangan pagunungan. Sedengkeun di dinya aya 10 maung anu hiji mah pangbadagna. Cai wahangan ngadadak, ngagedean, ngagulidag. Pikeun naon pikeun ngalengitkeun tapak lacak. Getihna 2 maung anu geus dipaehan ku si Wardi jeung baladna, ugi si Ambarawa jeung baladna. Bekidila mah eta cai teh henteu tarik atawa ngalaunan tarikna. Seperti biasa beh akhirna nama. Ari si Wardi jeung baturna, Ambarawa jeung baturna colok bengong me ku bieu kajadian anu kaalaman kumanehanana. Ari maung anu 10 urang teh ngajajar. Anu hiji mah panghareupna nyatana maung anu pangbadagna. Nu 8 urang mah pang tukangna ngajajar ngaberes. Sabada cai wahangan teh saperti biasa ngalirna. Gaur maung anu panggedena teh harita ngagaur. Ngagaurna teh kabelah wetan nyatana Malika Wardi sapara kanca. Gaur di kebelah kulon nyatana kasih Ambarawa jeung babaturanana. Wardi jeung babaturanana harita hati-hati jeung waspada bisi eta maung teh narajang. Ambarawa geus sarua hati-hati jeung wadia baladna harita bisi teh mah narajang. Dina kayaan kitu sabadana eta maung teh gagauran. Harita didekeun pasir orai. Harita aya nu ngaleor menikeun kaloba jeung deui eta orai teh aya sagede ping-ping gedena. Ngaleor jumlahna aya kana 20 orai. Anu nompo kana eta orai datang kadinya nyatana si Wardi. Lantaran si Wardi mah aya di belah wetan sedengkeun si Ambarawa jeung baturna mah aya di belah kulon. Tangtuna bae moal kacirieun jeung dinukangan ka pasir orai oge pasir congkok. Si Wardi harita ngagorowok ka si Ambarawa. Ambarawa, awas eta aya orai. Urang kudu buru-buru ninggalkeun ieu patempat euy. Bahaya. Ambarawa harita ngaliuk ka tukang. Malahan mah ngaliuk kaluhur nyatana ka pasir orai. Ugue katempau ku Ambarawa jeung wadia baladna aya nu datang kadinya. Nyatana mangrupakeun orai. Orai sagede ping-ping jalma dewasa teh pikiraneun mun teh mah kudu adu hareupan jeung maranehanana. Teu pikir panjang deui. Cilang. Ambarawa jeung wadia balada harita loncat ngaluncatan lebarna eta wahangan. Dakulantaran jawara atuh ari kakara ngaluncatan 10 meter mah atuh babarieun pikeun Ambarawa senrata bontar jeung si Romada. Menikeun kasing kalayang harita. Di luhur di mantara harita langsung ngacumpalikeun badana curalit. Dina waktu gancang oge geus aya dipentaseun eta wahangan, dipentaseun eta maung. Nampa kitu si Wardi garmu daden jeung si Korna oge sarua harita kaluncatan kabelah pentaseun wahangan. Cilang curalit. Kabehanana ge calegedeg para rancu harita. Sabada kitu mambalikeun badana nempo ka sakadang maung anu terus we harita gagauran. Sedengkeun eta orai teh beki ngadeukeutan eta wahangan. Yanu antuk nama eta orai teh ngajajar menikeun kaloba jeung kerede.
Sira eta orai teu cileungeu nandakeun yen eta orai teh lain orai anu sambarangan. Eta teh mangrupakeun orai anu bisa ngarti kana indak tanduk duduga peryoga jalma-jalma anu niat jahat ka eta pasir nyatana ka pasir orai pasir meong jeung anu sejenna. Teu cukup begitu, harita aya deui anu datang kadinya mangrupakeun ucing, nyatana ucing liar teh disebut we ucing congkok teh. Eta jumlah ucing takawilang loba jeung deui menikeun cacing cerewet tarurun harita ti pasir congkok. Lalu loncatan singkara jeleng. Gedena eta ucing, nya sagede ucing anu aya di pilemuran be sagede kitu. Tapi dina warnana teh memang belang-belang seperti halna maung we kitu, tapi imah bentukna leutik seperti ucing we anu aya di pilemuran. Loba di eta ucing teh cing cerewet. Bekirilah beki ngadeketan ka eta patempatan. Ambarawa jeung wadia baladna colohok, si Wardi jeung baturna sarua colohok. Malahan mah Mang Cacan jeung si Kemong anu nyaksian kana eta kajadian sarua colohokna. Malahan mah nepikeun ka ngompol sagala bakating kusieun jeung deui kakara harita nempo meong jumlahna 10, nempo orai jumlahna meni loba oge sarua ucing congkok oge menikeun ka loba. Jeung cerewet di eta patempatan. Tinggal hiji deui nyatana ti pasir kuda mah can aya anu datang, can aya kuda anu datang kadinya. Si Wardi jeung wadia baladna ge panasaran, hiji deui cenah hayang nungguan nyatana kedatangan kuda bodas teh. Tetela teu ngabutuhkeun waktu anu lila. Harita ti pasir kuda aya anu luncat ngalayang. Dua kuda warnaana teh bodas jeung hiji deui anu warnana teh coklat menikeun ka ngalayang saterusna mah harita ngecere teh eta kuda teh duanana. Kalayang bangun anu hampang eta kuda ngalayangna. Jeung dina waktu harita ragrag kahanap teh hampang ngeunaker henteu katempo berat eta si sakadang kuda teh. Celik-celik duadana harita pancun nangtung dideketeun maung anu ngajalajar 10 teh. Eta maung teh katempo menikeun ka bodas hiji mah. Nyatana maung anu pernah nulungan teh ka si Bayu dina waktu tarung jeung si Wardi. Jeung deui eta pisan maung anu nulungan si Bayu anu tadi teh dina waktu ku si Wardi garmo daden jeung si korna diteunggel ta si Bayu teh. Untung ditulungan aku eta kuda bodas teh. Si Wardi jeung wadia baladna gogodeg. Malahan mah harita undur-unduran tetela anu dimaksud ku pasir kuda, pasir meong, pasir orai jeung pasir congkok. Loba itu jeung loba kanehan teh nyata ena mah katempo pisan ku panon maranehnana. Ahing eta pileuweungan teh opat pasir manglupakeun pasir larangan kabuktian ayeuna mah. Ngabahayakeun pisan mun teh mah adu hareupan hiji we misakeun jeung kuda tang-tang tu bisa naon, bisa ngelehkeun eta kuda ceuk pikir si Wardi. Sokomo kudu nyang hareupan meong mah jeung di nyang hareupan orai katambah nyang hareupan ucing. Pikiraneun pikeun si Wardi ambarawa jeung anu sejenna. Pokarita si Wardi cumarita kasih ambarawa. Jika ada urang kudu balik ieu euy ambarawa. Lantaran ieu pasir memang angker oge ya. Urang teu bisa mawa. Hiji maung oge euy. Pikeun ningkatkeun kekuatan. Urang kudu balik cenah euy. Benar euy, benar pisan Wardi. Memang urang teh kudu balik. Nya geus pilah. Ayo atuh urang miang lah. Lila-lila di dieu ge da. Percuma. Lantaran urang adi kudu nya ngahareupan sasatuan sabodel kieu mah. Moal pi sanggupeun jeung ditang tu urang anu bakal ele jajat teh. Hayu urang balik we balik ayeuna mah. Pok harita si Garmo miluan nyambungan caritaan ambarawa. Bener pisan euy, ayeuna mah urang balik we dah.
Kalakan ka nga buang-buang waktu ari kieu carana mah. Hayu. Ayeuna mah nek balik ka mana? Kumaha maneh we eta mah Ambarawa. Nek milu jeung kula. Hayu, kula dek milu kam aranjeun ka marane kabeh. Oke lah pokona mah kumaha we mah. Saprugna. Ya we kieu ayeuna mah kieu lah. Ambarawa oge aduh sejenna. Aida ba urang masing-masing heula we dina hiji mangsa. Tang tue kula bakal datang ka padepokan anjeun. Sebutkeun we di mana padepokan anjeun, gege kula tang tu bakal datang ka padepokan anjeun. Janggeus ari kitu cenah malah. Ayo nama orang miang. Sabada kitu mah harita Wardi Ambarawa jeung anu sejenna harita sing judulna tinggalkeun eta patempatan. Ayeuna mah naik heula nyatana ka pileuweungan. Leuweung macan teh. Untung we harita teh Mang Cacan jeung Mang Kiamong teu nyumputna ke Welang Buni teu kanyahoan ku si Wardi jeung baladna jeung ku si Ambarawa katut baladna. 8 jalma harita sing kolepat manehanana dek ngajujuk ka pilemuran dek balik ka tempatna masing-masing. Menikeun ka sing corilat harita lantaran manehanana mah ngagunakeun elmu anu pinunjul. Sabadana anu 8 urang teh ninggalkeun eta patempatan kakara Mang Cacan jeung Mang Kimong teh kaluar tina tempat penyumputanana saterusna mah harita ninggalkeun eta patempatan. Teu poho samemeh indi teh harita melong heula kana kuda bodas jeung kuda coklat dipapai kabehanana nepikeun ka melong ka ucing anu harita eta ucing teh keur parancuh nang teu we nitenan dipeuntaseun eta wahangan. Sabadana Mang Cacan jeung Mang Kimong ninggalkeun eta patempatan. Kuda bodas jeung kuda coklat oge sarua harita malikeun badana meong nepikeun ka ucing congkok oge sarua harita malikeun badana sing baretek balik harita ka pasirna masing-masing. Di eta patempatan nyatana deketan wahangan. Tatangkalan tatakanan ladetik mah darebah, jujukutan oge darebah. Urut naon urut tarungna si Wardi jeung Maung teh. Oge tarungna Ambarawa jeung hiji Maung. Katambah urut ngagusur eta Maung menikeun ka darebah. Sok padahal mimitina mah jujukutan teh jarangkung aya kana satangtung jalma. Sabadana udah ninggalkeun eta patempatan, meong orai nebikeun ka si ucing congkok oge ninggalkeun eta patempatan. Didinya teh sepi cempring, sura anu kadenge teh sura cicir ciang-ciang bebence di sarada. Lantaran mangsa alam harita memang geus reup-reupan harita sakedeung di oge poek. Mang Cacan jeung Mang Kimong dina kayaan poek sok komo di pileuweungan mah poekna oge leuwih ti heula dibandingkeun poek di pilemuran. Di pilemuran mah masih kene caang, ari di pileuweungan mah kapana loba tatangkalan jadi poekna teh kahalangan ku tatangkalan. Mang Cacan jeung Mang Kimong harita silih cekelan leungeun manehanana sieuneun katingaleun. Mang Cacan sieun katinggalin ku Mang Kimong. Mang Kimong geus sieun katinggalin ku Mang Cacan. Nya nu antuk nama harita silih cekelan jiga jalma anu keur bobogohan bae. Sok sanajan dina kayan poek teu burung manehna teh bisa ngajauhan ti opat pasir teh, ngajauhan ti leuweung macan. Manehna ngamaksud arek manggihan ka Mang Durma. Nepikeun ka harita Mang Durma encan panggih jeung manehanana teuing masih kene aya di tempat dina waktu ngareureuhkeun kacape atawa Mang Durma teh geus maju deui atawa Mang Durma teh balik. Hal ieu teh Mang Cacing jeung Mang Kimong teu apaleun. Terus we harita muru ka tempat anu dipake reureuh ku Mang Durma samemehna. Teka caturkeun lila di jalana Mang Cacan jeung Mang Kimong harita tepi we ka tempat anu dipake cicing ku Mang Durma. Tetela Mang Durma teh harita kerek nyegrek we manehanana teh tigana ku bakat teh ku capek teh sare menikeun ka kerek nyegrek.
Buru-buru Mang Cacan jeung Mang Kemong tengah udangkeun Mang Durma. Hurubug Mang Durma harita udang. Kekereceman manehna teh red kaitu red ka dieu, malahan mah jiga anu reuwas lantaran di hareupeuna aya 2 urang jalma. Hurubug, kuak. Mang Durma harita kekeleueuhan. Untung we Mang Cacan jeung Mang Kemong teh harita buru-buru cumarita. Tenang Mang. Hey, tenang Mang Durma. Hey, tenang. Tong gogorokan kitu itu di peleuweungan. Tenang. Sok santaikeun, tenangkeun. Tarik napas, sok. Alah. Tenangkeun Mang, tenangkeun sok, tenangkeun diri, tenangkeun. Kalamkeun. Mang Durma harita narik napas panjang terus dikaluarkeun tina liang irungna. Disedot deui tina bahagna, dikaluarkeun deui tina liang irungna. Ya sabadana manehanana sadar pangacian jeung lelembutanana beralik deui. Mang Durma teh sadar yen di hareupeuna teh Mang Cacan jeung Mang Kimong jeung posisina teh masih kene aya di pileuweungan, nyatana di leuweung macan. Mang Durma langsung nanyakeun ngeunaan si Guro, si Asad jeung si Juli. Mang Cacan jeung Mang Kemong bala kabeh memang teu kabanggih ting di mana si Guro jeung si Asad katut si Juli teh. Mang Durma maksa harita kasih ka Mang Cacan jeung ka Mang Kemong sangkan asup di kapileuweungan. Ku Mang Cacan jeung ku Mang Kemong dibejakeun. Gitu kieu yen di pasir. Deketan pasir kuda, pasir meong jeung pasir orai katut pasir congkok teh aya kajadian anu pokona pika kageteun we lah, pika aneheun deui eta kajadian teh. Dicaritakeun secara singkat we lantaran mangsa alam teh kapanan beuki poek bae, sedangkan Mang Durma mungeun balik hayangna teh asup we ka jero pileuweungan. Nyaku lantaran dicaritaan kitu ku Mang Cacan jeung Mang Kemong, Mang Durma teh harita daek teh daek. Sok sanajan dina kaayaan hate anu sedih, manehanana nuturkeun ka hayang Mang Cacan jeung Mang Kimong balik ka mana kapilemburan. Cek Mang Cacan jeung Mang Kimong teh isukan urang cobaan datang di ka dieu bari jeung nambahan wadia balad ulah nepikeun ka sosoranganan atawa duaan, tapi kudu kana 10 nepikeun ka 20 urang. Di luarna harita laleumpang dina kayaan poek mongkleng Butaradin lantaran mangsa alam teh memang geus poek harita. Katambah Mang Cacan jeung Mang Kemong teu kudu nyaritakeun tadi kajadian anu tadi teh puguh we kalahkeun ka beuki nyita kana waktuna. Ari si Guru, Asad jeung Juli harita memang geus kaluar ti mana ti pasir ti leuweung macan teh ti pileuweungan geus kaluar. Malahan mah berasna memang geus ka jalan satapak, tapi pasti kena jauh ari ka pilemburan mah. Di luarna harita leumpang ngalenghoy leuleus. Lapar tapi da eueuh sangu. Lantaran kadaharan ge pan geus beak, katambah manehanana teh panan kapiuhan, kadaharan oge ting kamarana dina ayeuna oge tang turaceleng. Bakating kusieun naon sieun ditewa ku jalma-jalma jahat seperti si Wardi, Ambarawa jeung anu sejenna. Di luanana harita ngalenghoy malahan mah silih cekelan sagala. Anu di tengah si Guro, di tengah mah si Guro mah buranganana kacida. Ari datang kadinya mah pangheula-heulana ka pasir macan teh hayang moro. Balik mah pang tengahna manehana teh sieuneun. Leumpang na oge lalaunan sakapeung eureun da capek maju deui kitu jeung kitu bae. Kayaan Mang Durma jeung Mang Cacan katut Mang Kimong beda deui. Ieu mah leumpangna henteu eureun-eureunan terus we maju, sok sanajan leumpangna teh memang teu tarik. Malahan Mang Durma mah dituyun ku Mang Cacan jeung ku Mang Kimong diapit di tengah sarua we seperti si Guro. Maksudna Mang Cacan jeung Mang Kimong nuyun Mang Durma teh sok bisi kabur, sok bisi asup ka pileuweungan. Engke lamun ka pileuweungan hese deui neanganana. Jeung deui bisi teh mah nyilakakeun ku polah sorangan. Lumatak diapit kuduaan ku Mang Cacan jeung ku Mang Kimong. Bekirilah beki ngajauhan pileuweungan.
Beras harita kana jalan satapak, harita magis keluar ti pileuweungan. Di hareupeunana si Guru Asad jeung Juli teh aya dalamun gancang saeutik betang tu bae bakal kasusul. Tapi da kulantaran leumpang nalalaunan. Jadi weh henteu buru-buru kasusul si Guru Asad jeung si Juli teh. Mang, ayo tuh Mang, buru ke lempang lah Mang. Itu geus poek Mang. Bahaya pisan lamun urang kapoekan di pileuweungan Mamang. Bener Bang, ayo Bang ya. Buru ke lempang tuh Mang, burukeun. Aduh, dewek deget ka si Guru euy, kumaha nasibna si Guru euy. Si Asad di Juli mun nyahun kolot mah beureum bakal nyarikan ka dewek kedua euy. Cenah we Mang, urang ceritakeun we naon-naon anu kajadian. Dari masalah cilaka jeung henteu nama. Apakah si Guru si Asad jeung si Juli teh dihakan ku maung jeung henteu nama cantang tu lantaran can kapangilayona. Nu matak dina poe sukan ku datang di ka dieu nyangan bantuan kitu maksudna ulah teh Mang Dur mah. Teu arti memang dina masalah eta mah. Aya atulah waboa euy si Guru jeung Asad jeung si Juli teh bae geus aya di imah da yeuh. Urang buru-buru atuh inditna ieu lempangna. Ya ieu atuh dan tadi nu ngalahi oge Mamang, hayu atuh teh heula kitu. Di luarna harita lempang, harita mah lempang nana teh narikan. Bekinilah teh beki ngadeukeutan ka si Guru jeung si Asad katut si Juli. Da malahan mah si Guru Asad jeung Juli mah harita kalahkeun ka dariuk we di jalan satapak. Kawan tu capena kabina-bina. Gala-gala itu tuh saha itu anu keur diuk kedeuleuh ku aing itu saha tuh. Oh, Cacan. Deuleut teu. Mana itu mana? Itu tuh, pina ku teu katompos mah. Bener euy Can. Jar mah anu keur diuk tiluan. Nah, saha itu teh? Gala-gala duh aing ngesek bisi euy maung ka Jajaden euy. Mana itu ki maung cing bener mana itu mana? Bentar sia eta sedeket. Mang Cacan harita ngablel-blelkeun dua panuna hayang sidik cenah hayang teh jelema atawa lainna. Beki deukeut teh harita tetela eta teh da jelema katempo make baju jeung disirahna oge ka ciri. Poka harita teh Mang Dur mah cemarita tarik harita. Umanya ka si Guru Asad jeung Juli. Tapi waktosna parantos saya para kaum dangu jeung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.